Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ngaturkeun nuhun ka para pamelon anu parantos sumping di kegiatan kelas dasar aksara Sunda dinten Minggu 3 Oktober 2002 hiji. Nepangkeun sim kuring pun Nanda Melinda kaleresan dina danget ayeuna kapapancenan janten pandumbu catur dina ieu kagiatan salami sababaraha waktos kapayun. Mugi ieu acara tiasa lumangsung kalayan lancar sareng teu aya halang nanaon. Kukituna hayu urang buka ieu kagiatan ku ngadoa supados ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Ngadoa nurutkeun agama sareng kapercayaan sewang-sewangan dikawitan. Ngadoa rengsek mugi lalampahan urang sadayana aya dina ridho Gusti Nu Maha Suci. Amin. Kehilap sim kuring ngemutan sate acan derkana acara sakali deui sakumaha tos didugikeun di grup WhatsApp aya anu namina ruang ramah acara. Pamilon sadayana dipiharep teu aya nu ngareupak kana eta ramah acara. Anapun intina nama henteu aya hal-hal anu ngaganggu kana ieu kagiatan boh anu bentukna verbal, gambar, suara, jeung sajabana anu matak ngaganggu kana lumangsungna ieu acara. Pamugi saderek sadaya tiasa cek deui naon-naon anu kedah diperhatoskeun dina ruang ramah acarana. Salajengna teu hilap oge ieu kagiatan teh lumangsung kalayan henteu mundut paragat nanaon. Janten tiket nama saderek sadayana dipiharep ngafollow Instagram Sakola Alam Jagat. Sareng subscribe YouTube channelna. Mangga linkna kin disayugkeun di grup WhatsApp. Janten kantun follow sareng subscribe wae. Supados teu kakantun informasi ngeunaan acara sareng kagiatan papayuna. Teu hilap oge sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para media partner anu parantos ngarojong kana ieu kagiatan. Di antarana aya Paribasa Sunda, Ciamis Info, teras aya Ciamis Info Terkini, Sidapurna sareng Wikipedia Basa Sunda. Hatur nuhun ka para media partner. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari berbagai suku bangsa yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Di antaranya ini ada dari Sumatera, Bali, Chinese, Jawa, Betawi, Minang, Batak, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya. Nah, hadirin anu kusim kuring dipihormat, tujuan tina ieu kagiatan teh nyaeta ngawanohkeun aksara Sunda anu sasarana teh khusus nama kanu teu acan kantos pisan diajar sareng wanoh kana aksara Sunda. Anu mana aksara Sunda teh mangrupa banda titinggal karuhun urang anu perlu dijaga tur dimumule. Kukituna pamugi saderek sadaya tiasa sasarengan dina ieu kagiatan ti kawit dugi ka akhir. Anapun runtuyan kagiatan dina dinten ieu teh diantarana aya bubuka anu nembe tos kusim kuring didugikeun, teras aya sesi dokumentasi, lajeng kana kagiatan inti anu dibagi janten 2 jirangan. Anu kahiji aya materi aksara Sunda sareng dilajengkeun kana praktek nulis aksara Sunda. Teras aya gunem catur atanapi ngobrol santai sareng anu pamungkas aya panutup. Nah, supados henteu nyangkolong teuing kana waktos ayeuna mah urang langsung wae didokumentasikeun ieu kagiatan
Sadarek sadayana tiasa on kamera heula. Nanging upami henteu memungkinkan kanggo on kamera mah teu sawios-wios. Didokumentasikeunna ku sim kuring di screenshot ieu teh kabagi janten sababaraha slide, janten unggal slide engke sarik sadayana tiasa masang pose anu pangsaena, pangkasepna, panggeulisna. Mangga ayeuna slide kahiji. Nanging ieu teh teu acan on kamera sadayana nya. Nyungkeun waktosna heula kanggo on kamera. Langsung wae teh nya. Slide kahiji siap pasang pose. Hiji, dua, tilu. Pesan sakedap. Slide anu kadua. Hiji, dua, tilu. Sekedap antosan. Lajeng slide anu katilu. Hiji, dua, tilu. Terakhir, pamungkas, slide ke-4. Dap. Hiji, dua, tilu. Nah, hatur nuhun ka sadaya pamilon anu parantos on kamerana, dokumentasi parantos dilaksanakeun. Ngemutan deui kanu teu acan ngisian presensi kanggo diisi heula linkna dikintun di grup WhatsApp. Enggak, tos aya linkna di grup WhatsApp. Salami materi inti panginten engke sadayana tiasa nyiapkeun pulpen sareng kertas kanggo insan aya praktek nulis aksara Sunda janten tiasa disiapkeun heula. Hatur nuhun. Ayeuna mah urang nincak kana acara inti nyaeta materi sareng praktek nulis aksara Sunda. Ieu materi teh baris didugikeun ku Teh Hayati, tapi sate acana sim kuring bade aoskeun heula CV singgetna. Teh Hayati dibabarkeun di Ciamis, anu kiwari mah nganjrekna di Bandung. Kalangeunana teh pelesiran. Sajabati eta resep oge kana tulas-tulis. Tulisanna kungsi dimuat dina rupa-rupa majalah sareng koran, tur aya sababaraha buku antologi anu kungsi medal. Sajabati eta aktif oge nulis di Wikipedia. Kegiatan ayeuna sajabati ngawulang basa Sunda, oge aktif di proyek-proyek organisasi Wikipedia Indonesia. Sarta terus aktif dina kegiatan-kegiatan anu katalina jeung basa, aksara, sarta budaya daerah. Eta CV singget di Teh Hayati, ayeuna mah urang langsung wae kana materina, margi da katinggal namah atau sabarnya atau hoyong geura-geura gitu. Mangga ka Teh Hayati dihaturanan. Oke, hatur nuhun Teh Nanda, kumaha suara abdi atas aya?
Aya Kak? Jelas. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Binga pisan tiasa ditepangkeun di Mandala nya, nanging hapunten sataacanna upami katinggalna rada kirang sumanget margi simkuring kalarasan nuju rada hareeng ieu teh pami jalmi mah. Langkung ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya pamilon anu parantos sumping. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Jawa. Matur nuwun sampun rawuh wonten kagiatan punika. Teman saya dari Bali juga, matur suksma, juga dari suku bangsa lainnya yang saya lihat ada beberapa yang daftar gitu ya. Di antaranya dari Melayu, ada Batak, Bugis, Minang dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf belum bisa menyapa menggunakan bahasa masing-masing. Mungkin ke depan saya akan lebih belajar lagi. Mungkin sudah pada hadir ya di sini. Mudah-mudahan semuanya sudah dapat bergabung dan mudah-mudahan bertatap mayanya kita di sini jadi api semangat merawat kearifan lokal. Tapi yang saya lihat di form itu ternyata mereka itu orang-orang hebat. Mengapa orang-orang hebat? Tapi ternyata meskipun suku bangsa di luar Sunda, sanes saler Sunda, nanging aranjeunna ngartos basa Sunda. Janten simkuring nedawidi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan menyampaikan materi atau bukan materi ya, beberapa hal dengan menggunakan bahasa Sunda. Mungkin kedepannya akan dicampur ada translate sebagian menggunakan bahasa Indonesia untuk kata-kata tertentu. Sebentar saya mungkin akan share screen. Atas ayat teh Nanda? Atas ayat teh? Atas ayat, sip. Sekedapnya. Tehilap oke simkuring ngahaturkeun nuhun ka para kuncen media partner anu parantos sumping di ieu kagiatan kalayan taya sanesnya kagiatan ieu teh sanes bade naonnya mapatahan ngojai kamari atanapi bade sok guminter gitu. Ieu teh aya alesana simkuring ngayakeun kagiatan ieu teh. Salah sahijina alesana teh seueur pisan anu nyuhunkeun ka simkuring tos labih henteu ngayakeun kagiatan margi kahalangan ku Covid. Ari rencanana mah tos ti awal karantina, awal lockdown, nanging ku ieu penyesuaian dan sebagainya teh acan kalaksanakeun nembe ayeuna tiasa kalaksanakeun gitu ya. Terus seueur kaprihatinan anu kapendam ku simkuring kamari simkuring kalaresan ka Jawa salami saminggu tepang sareng urang Sunda di ditu. Ngobrol-ngobrol ngeunaan aksara Sunda saurna teh aing apal bahasa Sunda teh, aksara Sunda teh hapunten, aksara Sunda teh saurna saprak di Jawa. Nalika di Sunda mah urang teh teu apal naon saurna teh. Nah, eta simkuring aduh ngarasa kumaha nya prihatin gitu janten simkuring ayeuna ngayakeun ieu kagiatan teh khususna mah gitu kanggo anu teu acan tiasa, anu teu acan wanoh atau umumna mah kanggo sadayana gitu. Kalaresan upami ditinggal-tinggal ku simkuring seueur jalmi-jalmi anu teu asing kanggo simkuring, seueur jalmi-jalmi anu tos maher maca nulis aksara Sunda eta kabingah kanggo simkuring mudah-mudahan tiasa paheuyeuh leungeun kanu anyar ulah ngajadikeun merod tenang wae seueur akang teteh anu parantos maher di ieu Mandala teh nya maca nulisna engke tiasa janten tutor atanapi mentor kanggo saderek anu teu acan wanuh kana aksara Sunda. Kalayan simkuring oge bingah di dieu teh aya rupi-rupi kalangan gitu ti kawit SD murang kalihnya rumaja SMP SMA kalih aya oge bapak ibu guru aya pokona seueur pisan ti rupi-rupi kalangan masyarakat. Ieu teh pangregreg kanggo urang sadaya rehna aya harapan gitu aksara Sunda langkung nerekap deui ka unggal lapisan masyarakat. Ayeuna urang di langsung wae nya tadi kana slide-na nanging rupina simkuring bade off cam supados
hente putus-putus suara rada kaganggu rupina mah. Biasanya suka rada iya nya upami sarang kamera. Atas aya teh nanya parantos? Atas aya teh. Ya, kelas dasar aksara Sunda kanggo dinten ieu tuh. Sekedap. Sekedapnya ieu teh susah pisan. Nah, tapi di dia teh aya tagline gitu atanapi aya jargon, taya guru taya murid, kabeh guru kabeh murid. Jadi di dia teh anu tos bisa sanes hartosna guru, anu teu acan bisa sanes hartosna murid. Kitu oge sabalikna. Pokona di dia sami-sami diajar, sami-sami silih rojong, sami-sami silih euyeban gitu nya. Teras simkuring oge di dia pangjejer teh sanes hartosna paling tiasa nanging kalersan wae ieu mah anu ngayakeun acara sapertos gitu. Nah, ayeuna patarosana naha urang kudu diajar aksara Sunda. Kira-kira naonnya jawabanna tangtos seueur pisan ieu nya. Kira-kira naon tah? Naon alasana naha urang kudu diajar aksara Sunda. Aya nu tiasa ngawaler manawi? Suanten simkuring atos aya? Aya teh. Aya. Tangtos seueur pisannya jawabannya pilih aya anu bade ngadugikeun heula. Naon sih alasana? Sunda. Orang Sunda, ya mah nyantet terang kena aksara Sunda. Ya, karena kita orang Sunda, masa sih nah kebiasaan orang Sunda. Laras pisannya seueur pisan alasana mah seueur pisan kasang tukangna. Nah, saterasna kunaon ayeuna urang diajar ngeunaan aksara Sunda sabab aya paribasa cenah nya moal bogoh mun teu wanoh moal nyaah mun teu apal. Jadi urang rek nyaah kumaha lamun urang teu apal. Lamun urang teu apal ayana aksara Sunda. Teu apal urang boga banda ditinggal kaluhun urang nu sakitu ahengna gitu nya. Sabab teu sakabeh suku bangsa ngabogaan naon eta teh aksara tradisi. Urang mah salaku urang Sunda kuduna ngarasa reueus gitu nya. Jadi ada peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia itu tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap aksara tradisi itu mari kita berkenalan. Gitu ya. Nah, ya contoh masalah anu timbul lamun urang henteu wanoh gitu nya kana aksara tradisi. Kahiji teu boga rasa kareueus. Rek reueus kumaha apa ge henteu gitu nya. Kadua dipopohokeun. Nah, ieu langsung poho boro-boro inget apa ge henteu nya tangtu poho gitu nya. Terus salah ngalarapkeun. Nah, ku teu apalna asal muasalna boh secara gurat badegna atawa secara lengkapna ngeunaan sejarah aksara Sunda tangtu bakal salah ngalarapkeun. Salah ngalarapkeun nanti kumaha? Contoh pami saderek ningal nami-nami jalan, nami-nami di situs atanapi nami-nami aksara Sunda dina kendaraan sapertos bandros gitunya atanapi kendaraan-kendaraan anu nganggo aksara Sunda upami atos tiasa macam mah bakal ngaraos isin gitunya. Ngaraos isin teh di sisi lain isin pangintennya di sisi lain reueus gitu. Reueusna atas digunakan, atas dilarapkeun tapi nya salah ngalarapkeun. Itu salah penulisan gitu. Nah, itu masalah gitu nya. Kulantaran kayaknya eta teh ya masalahna teh ku alim neuleman leuwih jero deui. Alim diajar anu bener gitu nya. Nah, terus nu kaopat ngarasa teu perlu bisa. Jangan bisa atawa jangan diajar gitu. Da teu mangpaat ieu dina kahirupan sapopoe gitu digunakeun gitu kan. Terus ngerasa taya manfaatna. Kenaon kudu diajar taya manfaatna iya gitu ya. Ngerasa teu penting ya merasa tidak penting untuk belajar aksara Sunda. Ngerasa taya keuntungan. Nah, komo anu orientasina kana keuntungan, kana keuangan mah rugi lah orang diajar aksara Sunda mending gawe gitu kan paribasana. Jeung sajabana, jeung rea-rea deui. Seterusnya, nah naon sih aksara Sunda teh gitu nya. Aksara Sunda teh mangrupa ciri mandiri jati diri bangsa. Nah, sejabati eta kareueus tur jati diri urang Sunda. Jati diri gitu. Aksara tradisi merupakan jati diri bangsa, jati diri urang Sunda gitu.
Nah, ieu hal patali jeung tilu hal gitu nya, berkaitan dengan 3 hal. Aksara tradisi langsung nuduhkeun hiji bangsa anu ngabogaan eta aksara. Jadi lamun aksara mah, aksara jeung basa mah langsung nuduh ke dia karena eta bangsa gitu. Nah, jadi langsung notog beda jeung hal-hal sejen. Cek paribasana ari aksara jeung basa mah ngabaju. Dibawa ka mana wae urang ka luar negeri atau ka mana wae bisa dilarapkeun, bisa diucapkeun, bisa dituliskeun gitu. Ngabaju bener-bener aya dina diri urang. Beda jeung pakaian, upamana pakaian mah pan ringkitnya ridu dibawa ka mana gitu. Saturuyna teu sakabeh sekeseler ngabogaan aksara tradisi. Jadi tidak semua suku bangsa memiliki aksara tradisi. Makanya kita yang memiliki aksara tradisi itu harus merasa bangga gitu. Anu katilu, aksara tradisi mangrupa sumber pangwangunan jati diri bangsa anu bakal jadi kareueus pikeun eta bangsa. Nah, udah di gurat handapannya yang aksara tradisi teh sumber pangwangunan jati diri bangsa gitu. Jadi lamun misal pondasina teu diwangun ku urang atau kumaha gitu. Nah, lamun tadi mulai naon bakal kejadian. Lunturna hubungan ciri jeung nu diciriana. Jadi bakal luntur antara hubungan ciri dengan yang diciriannya gitu kan, nu diciriana gitu ya. Nah, luntur sabab naon eueuh tanda gitu. Urang Sunda teh boga aksara tapi masyarakat teh barisa, teu apal bahkan. Malah apal lagi di nalika ngumbara di luar Sunda gitu kan eta prihatin gitu. Nah, leungitna bukti kahontalna kamajuan budaya hiji bangsa. Kunaon disebut leungitna bukti kahontalna kamajuan hiji bangsa? Lantaran aksara mangrupa hiji ciri majuna hiji bangsa. Urang Sunda, karuhun urang Sunda, nenek moyang orang Sunda telah sadar literasi sejak dulu kala. Puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ke belakang mereka sudah sadar mengenai literasi yang sekarang itu digembar-gemborkan, gitu kan? Nah, itu kan bukti kemajuan budaya, gitu kan? Nah, nu katilu leungitna alat rekam, ajen inajen utama budaya bangsa. Sakumaha anu kauninga yen aksara teh mangrupa alat rekam, gitu nya. Malah aksara teh hartina tina basa Yunani mah nyaeta hal anu teu bisa dimusnahkeun itu. Aksara hartina naon anu teu bisa dimusnahkeun, sara artina alat rekam aksara jadi teu bisa dimusnahkeun gitu. Nah, tapi upama urang mampu ngarumat minimal mampu mertahankeun eksistensina dina situasi kasajagatan ieu. Kasajagatan itu globalisasi. Jika kita mampu mempertahankan dalam situasi globalisasi ini, geus sawajarna lamun urang ngarasa reueus ku ayana aksara tradisi ieu ya. Jadi akan timbul rasa bangga dengan mempunyai aksara tradisi. Nah, terus tahapan ngamasyarakatkeun aksara Sunda teh sapertos kumaha? Jadi aya sababaraha tahapan. Tentunya anu kahiji ngawanuhkeun di antawisna nya urang mere beja. Lamun indung mere beja ka anakna, bapa mere beja ka anakna, guru mere beja ka murid-muridna, babaturan di bejaan gitu kan. Pokoknya lingkungan nu aya di urang bejaan yen urang teh ngabogaan aksara tradisi. Kumaha we carana sangkan patalepa yen urang teh ngabogaan aksara tradisi. Nah, dina tahap ieu aksara tradisi diwanuhkeun ka masyarakat sangkan engkena leuwih nerekab. Nah, ayeuna oge simkuring ngaraos reueus saderek parantos ngiringan dina ieu kagiatan hartosna upami anggap we 10 urang upamana anu milu ieu kagiatan engke nu 10 urang teh nepakeun ka 10 urang deui, nu 10 urang teh nepakeun deui ka 10 urang deui, tangtos tereh gitu. Jadi urang adopsi ilmu MLM seperti gitu nya. Jadi orang bagikeun gitu. Naon nu ku urang apal, najan urang apal ya urang teh boga aksara Sunda nu kumaha? Ah teuing teh ngana di Google ngan najan ukur kitu oge teu naon. Nu penting urang geus bisa nepakeun. Anu kadua tahap palomaan. Dina tahap ieu diusahakeun sangkan masyarakat ngarasa leuwih deukeut jeung akrab. Kumaha sangkan ngarasa leuwih deukeut jeung akrab? Upamana ayana grup-grup gitu nya, boh di Facebook, di WhatsApp, Messenger atau napi di Telegram, mangga eta mah tiasa komunikasi. Saatos kitu panginten tiasa berkolaborasi ka payuna gitu nya.
dilomakeun, diakrabkeun, dideketkeun. Ngara orang henteu sorangan diajar teh gitu, teu ngarasa sorangan tapi ngarasa loba bala. Saterusna pangagulan. Dina tahap ieu diupayakeun sangkan aksara Sunda jadi kareus urang Sunda ku cara bisa dikomunikasikeun sacara tinulis ngagunakeun aksara Sunda. Tah, urang bakal ngerasa agul lamun urang geus bisa nulis aksara Sunda, geus bisa maca aksara Sunda, geus bisa ngabenerkeun anu salah tulisan aksara Sunda. Geus bisa susuratan jeung kabogo ngagunakeun aksara Sunda upamana gitu nya. Atanapi hal-hal sejen lah. Agul di dia lain hartina agul dina konotasi negatif, tapi agul yang urang teh ngerasa reueus lah gitu ngabogaan aksara Sunda. Anu kaopat aya pamibandaan, rasa miboga. Nah, ieu nu penting. Lamun orang geus ngabogaan rasa miboga, jika kita sudah merasa memiliki, nah tangtu bakal dimumule gitunya. Kusaha sih orang aksara Sunda teh ngarasa dimiliki ngarasa dipibanda nanya kusadaya lapisan masyarakat. Teu diwilah-wilah, rek budak leutik, rek kolot, rek pagawe, rek digawe naon wae, rek budak sakola. Lamun geus ngarasa reueus, tangtu bakal silih rojong. Komo upama pamarentahanna geus ngarasa reueus, tangtu bakal aya kolaborasi anu hade antara pamarentah jeung masyarakat gitu. Satuluyna ieu kamakaran jeung sejarah singget aksara Sunda simkuring ngadugikeun di dieu sacara singgetna bae. Engke saderek tiasa mempelajari dina buku-buku atanapi dina sumber sanesna. Margi di dieu mah sifatna ngawanohkeun janten teu panjang lebar gitu nya. Nah, urang Sunda ngagunakeun aksara Sunda itu di zaman Kerajaan Tarumanagara abad ke-5 Masehi. Satuluyna Kerajaan Sunda, Kerajaan Pakuan Pajajaran Galuh abad ke-8 nepi ke 16 Masehi. Bukti-buktina nyaeta aya dina prasasti jeung naskah kuno. Urang tinggal contona. Nah, ieu aya prasasti Ciarutet, prasasti Kebon Kopi, prasasti Koleangkap, prasasti Pasir Tugu, aya sakedap prasasti Cidanghiang, prasasti Kawali Hiji, prasasti Kawali 2, prasasti Kawali 3, ieu contoh naskahna gitu nya. Saterusna ieu piagem kebantenan. Nah, ayeuna langsung ieu contoh-contohna ngeunaan contoh prasasti jeung naskah. Ayeuna langsung kana tipografi aksara Sundana. Tah, ieu kan nurutkeun heula 1877 aksara Sunda teh ngabogaan tipe dasar tina aksara Palawa. Mungkin kawan-kawan dari Bali, dari Jawa dan sebagainya yang memiliki aksara tradisi juga pada tahu bahwa aksara tradisi kita itu sumbernya atau tipe dasarnya itu dari aksara Palawa gitu kan. Nah, ieu aksara mirip jeung model aksara Tibet jeung Punjab kalawan sababaraha ciri tipologi pengaruh model aksara prasasti zaman Tarumanagara saacan nepi kana tahap modifikasi wangun hasna. Ieu hal katembung dina naskah-naskah Sunda kuno bahan lontar jeung awi dina abad ke-14 nepi ke-18 Masehi. Jadi tipologi aksara Sunda kuno teh nyaeta ngindungna bisa disebut ngindungnya atanapi tipe dasarna nyaeta tipe-tipe tina aksara Palawa gitu. Nah, sedang prasasti jeung piagam zaman Kerajaan Sunda boh mangsa Galuh Kawali boh Pakuan Pajajaran bisa mere gambaran ngeunaan model aksara Sunda kuno anu munggaran. Nah, model aksara Sunda kuno anu munggaran teh di mana? Nyaeta di Kabuyutan Astana Gede Kawali. Anu tadi prasastina tinggalnya engke tiasa ditinggal deui. Nah, patali jeung eta hal heula dina bukuna netelakeun yen aksara Sunda modern teh ti tatar Sunda sarta umurna geus leuwih ti 1500 tahun. Kukituna bisa disebut yen aksara Sunda kuno ieu mangrupa hasil daya cipta jeung kreativitas urang Sunda. Jadi prasasti di Kabuyutan Astana Gede Kawali teh bisa disebut gambaran ngeunaan model aksara Sunda kuno anu munggaran kitu nya. Ayeuna urang tiasa ditinggal deui tah saperus kieu nya. Tuh. Iya aksara Sunda kuno, aksara dina prasasti Kawali. Nah, kiwari diwanuhkeun deui aksara Sunda nu kungsi dipake dina abad ka-14 Masehi nepi ka abad ka-18 Masehi. Tapi wangunna teh sapertos kieu tah, ieu nya atos aya gambarna. Bedanya sareng anu dina prasasti tadi sareng anu dina naskah gitu.
Nah hasibut beda gitu. Naon alasanna kira-kira? Sabab ayana standarisasi. Standarisasinya pada nama standarisasi aksara Sunda. Naon eta standarisasi aksara Sunda? Nah henteu anu asli dina prasasti atawa naskah. Nah distandarkeun. Ieu meureun alasanna mah. Lantaran sangkan leuwih praktis tur gampang ngapalkeun jeung nuliskeunna. Tuh nya, lantaran tiasa kauninga tadi dina naskah sareng prasasti mah aksarana sapertos kitu, langkung ka sapertos cacing gitu nya. Jadi lebih disederhanakan dengan adanya standarisasi aksara Sunda. Nah, standarisasi aksara Sunda, dasar modifikasinya itu wangunna tetap diluyukeun kana aksara Sunda kuno, sangkan kajaga keaslianana. Jadi ulah hariwang, ulah sieun, da aksara Sunda anu ayeuna teh anu disebut aksara Sunda Kaganga teh diluyukeun disesuaikan dengan aksara Sunda kuno. Nah, seterusnya wangunna basajan sangkan gampang ditulisna. Wangunnya sederhana, bentuknya sederhana supaya mudah ditulisnya. Sistem menuliskannya dengan cara memisahkan kata per kata. Jadi dituliskannya kecap per kecap. Seterusnya ejahana diluyukeun kana basa Sunda Kiwari. Ejahan penulisan nama sami sareng lamun orang nulis dina basa Sunda Laten. Mibanda unsur kaendahan, estetika, jeung kaligrafi. Nah, kanggo kaligrafi, insya Allah kapayuna bakal aya kelas kaligrafi. Ya, jadi, anu hoyong diajar kaligrafi aksara Sunda tiasa gabung ke. Saterusna daftar abjadna ditambah ku kandaga kecap basa Sunda Kiwari. Nah, ya engke tiasa kauninga naon nu ditambahanana. Tanda bacaanna menggunakan tanda baca dina aksara Latin. Jadi untuk tanda baca itu sama dengan penulisan aksara Latin. Titik, koma, tanda seru, tanda tanya gitu ya. Bisa ditulis diketik pakai alat cetak modern, komputer, laptop, ayeuna mah HP oge biasanya. Nah, ieu papayung aksara Sunda. Perda nomor 5 tahun 2003 SK Gubernur Jawa Barat nomor sekian ditetapkan yen aksara Sunda anu bener nyaeta aksara Sunda Kaganga atau sok disebut oge aksara Sunda Ngalagena gitu. Jadi aya papayungna. Saterasna, nah ya aksara-aksara nu kungsi hirup di Tatar Sunda. Jadi di Sunda itu ada beberapa aksara yang pernah hidup, pernah digunakan. Kahiji Palawa abad ke-5 nepi ke abad ke-7 Masehi kurang leuwih salila 3 abad. Pranagari sami kurang leuwih 3 abad, Sunda kuno salila 5 abad kurang leuwih. Teras cacarakan, nah ieu cacarakan aksara Jawa ya. Abad ke-11 nepi ke-17 kurang leuwih salila 4 abad. Arab Pegon kurang leuwih salila 3 abad, cacarakan deui 2 abad. Terus aksara Latin di akhir abad ke-18 nepi ka Kiwari. Nah, ieu aksara-aksara nu kungsi hirup. Satu loina Unicode. Naon eta Unicode? Software aksara Sunda. Nah, bulan April 2008 geus resmi gitu nya diasupkeun kana Unicode. Naon eta Unicode? Salah sahiji lembaga independen anu ngadeg tahun 1881 diadegan ku pausahaan komputer di dunia. Ieu lembaga anu nyieun standar encoding karakter set dina sistem komputer anu bisa nampilkeun aksara dina komputer. Urang ngainstall aksara Sunda tina internet. Tah janten hiji kamajuan urang atos tiasa lebet kana Unicode teh hartosna urang tos tiasa gaduh font gitunya tiasa ngainstall aksara Sunda, tiasa latihan dina laptop, dina komputer atau napi dina HP gitu. Jadi kumaha karep urang kahareupna teh gitu. Tangtuna gawe bareng alias kolaborasi ti kabeh lapisan masyarakat. Boh masyarakat boh pemerintahan saeunana mah kolaborasi. Kumaha carana aksara Sunda ieu teh jadi hal anu penting dina kahirupan gitu. Margi simkuring pernah maca hiji komentar budak sakola sigana. Sabenerna di sakola teh diajarkeun keneh aksara Sunda, tapi sanggeus beres pangajaran atau beres materina tepurun cenah diajar atau neuleuman leuwih jero. Malas untuk belajar lebih dalam setelah belajar di sekolah. Mungkin alasanna seueur kacida gitu nya. Nah, jadi kumaha carana sangkan aksara Sunda teh teungan saukur
hal nu diugung-ugung tanpa aya hal anu spesial nu matak ngahudang sumanget pikeun diajar gitu. Sapertos kitu panginten kanggo jirangan kahiji simkuring stop share heula. Terus ayeuna urang langsung tiasa latihan karena aksara Sundana urang diwanohkeun heula nya utamina kanggo anu teu acan wanoh pisan karena aksara Sunda, tapi simkuring yakin di dieu teh atos wawuh sapertosna nama atos najan asupna najan nyariosna teu acan terang teu acan tiasa oge ari ningal mah mungkin kantos kitu nya. Kumaha teh Nanda atos aya ieu tampilanana? Atos teteh. Ya, ayeuna jirangan kaduanya ieu rada ngebut supados waktosna tiasa cekap, hawatos oge enjing kedah damel anu bade damel. Ieu aksara Sunda. Tah ayeuna urang wawanohan ieu kana bungkeuleukannana kitu nya. Bungkeuleukkan tadi aksara Sunda kaganga anu parantos diresmikeun. Aya papayung hukumna. Urang tinggal langsung nah, wawanohan jeung aksara Sunda kaganga. Jadi aksara Sunda kaganga teh dibagi jadi aya aksara suara. Aksara suara itu adalah aksara vokal, huruf vokal kan. Huruf vokal di Sunda itu ada 7. Aya 7, A, I, U, E, O, E, E. Terus aya aksara ngalageuna. Aksara ngalageuna teh upami dina latenna panginten konsonan gitu nya. Terus aya angka sareng pananda sora atau rarangken, disebutna rarangken atau pananda sora. Aksara Sunda kagolong kana aksara silabis. Aksara silabis teh nyaeta aksara anu ngalambangkeun saaksara teh saengang. Jadi nyebutna ka, ga, nga, ca, ja, nya sareng sajabina. Nah, ini orang langsung toong aksara suara. Ieu aya nya disebutna oge vokalnya aya A. Janten sigek ieu bungkeuleukana. Ieu aya I, aya U, aya E, aya O, aya E, aya E. Benten nya upami salah nulis E sareng E bakal beda harti. Jejer, jejer jeung jejer itu beda. Terus ieu aya aksara ngalageuna. Ngalageuna aya 23 ngawangku aksara tulen sareng aksara serepan. Aksara tulena aya 18, nah disebut aksara tulen teh nyaeta aksara anu dumasar kana prasasti jeung naskah tadi. Anu bener-bener pengucapan teh nurutkeun basa Sunda gitu. Nah, lamun aksara serepan mah nyaluyukeun jeung basa-basa sejenna anu ayeuna aya gitu nya. Urang tinggal we langsung aksara ngalageuna tulena aya ka, ga, nga. Nah, jangan sadarek upami hoyong ngapalkeun aksara Sunda, jika ingin menghafal aksara Sunda, bisa 3 kata, 3 huruf, 3 huruf. Jadi kusimkuring atos disusunkeun kaganga. Nah, terus ca, ja, nya. Pami nu sanes aya oge nu ngelompokeun huruf-huruf atau aksara-aksara anu mirip gitu, tapi numutkeun simkuring lieur gitu, janten mending kena kieu kaganga cajanya, tapi mangga eta mah kumaha masing-masing. Kaganga cajanya, terus tadana pa ba ma ya ra la lajeng wasaha. Ieu aksara tulen. Dan orang tinggal aksara anu kagolong kana aksara ngalageuna serepan. Aya fa, pa, a, ka, q, sa, x, za. Ya, ieu 5 aksara serepan. Janten upami ayeuna nyerat fiktif. Nah, biasa nganggo f. Henteu fiktif. Fiktif, fiksi gitu kan. Vespa biasa ayeuna mah tos aya aksara modifikasi ya tadi disebutna. Terus angka sapatos biasa ti 0 dugi ka 8. Dina angka sareng aksara ngalageuna aya aksara-aksara anu mirip. Nah, engke kumaha cara ngabedakeunna engke tiasa dibahas salajengna nya.
Terus iya aya pananda sora atau napi rarangken. Rarangken dibagi tilu, luhureun aksara, handapeun aksara, jeung gigireun aksara. Jadi ari nulis aksara Sunda mah butuh kolaborasi antara aksara wianjana ngalageuna jeung pananda sora. Ya. Nah, aksara we berkolaborasi manya urang teu gitu kan. Nah, ieu urang tinggal langsung. Rarangkeun luhureun aksara aya naon wae? Aya panghulu. Panghulu di luhur nya inget we kana hulu. Hulu teh ayana di luhur. Panghulu gunana, nah kusim kuring atos ditulis leutik ya di dieu nya. Ngarobah sora A jadi I, upamana K hoyong jadi Ki. K huruf K aksara K nganggo pananda sora panghulu. Ras aya pamapat. Nah, pamapat ya kanggo E. Pamika hoyong jadi K nganggo pamapat. Ayeuna di luhur. Ieu di kusim kuring dikelompokkeun ngarah babari. Repaneuleng ieu E. Nah, paneuleng di luhur. Arobah sora A jadi E. Panglayar. Nah, panglayar kodena plus R. Janten nambihan sora R, sora R gitu. Sora R di tungtung aksara. Upami K nganggo panglayar jadi kar. Oke, tiasa praktek. Anu pamungkas aya panyecek. Nah, panyecek kodena plus eng nyata nambahan sora eng di tungtung. Lamun K nganggo panyecek jadi kang. Saterasna ieu rarangkeun handapeun aksara panyuku. Nah, panyuku inget we kana suku ayeuna dihandap. A jadi U. Sora A jadi U, ngarobah sora A jadi U. Panyuku. K di panyuku jadi ku. Panyiku. Nah, ieu kodena plus L di tengah kodena mah ieu kirang plusna nya typo rubina simkuring. Panyiku ayana di tengah, nambah L di tengah. Upamina K tambah panyiku jadi kwa gitu. Saterasna panyakra. Nah, ieu kodena plus R plus jadi R-na nambihan di tengah gitu. Upami K di antara K ditambihan panyakra, ditambihan R di tengahna jadi kra. Saterasna ieu anu gigireun aksara aya pamingkal plus Y plus janten nambihan Y di tengah upami K ditambahan Y jadi kia. Oke, tiasa praktek. Pangwisad nambiha ditungtung upami kah K tambih pangwisad janten kah gitu. Sanes K ditambihan H di pamaeh gitu nya. Engke lah tiasa praktek. Panolong ngarobah sora A jadi O. Ko K di panolong jadi ko. Paneleng A jadi E. K di paneleng jadi ke. Pamaeh. Nah, ieu pamaeh ngaleungitkeun sora A. Upami K di paehan. Janten ek gitu nya. Teu aya huruf, teu aya sora A na, janten ek gitu. Teu aya we A na gitu nya. Tah, ieu contoh aksara Sunda kaganga sacara gembleng. Aya dina poster Sidapurna. Nah, saterasna ayeuna cara nulis. Nah, jadi penggabungan atau napi kolaborasi antara ngalageuna rarangkeun vokal atau suara. Rarangkeun anu bisa dihijikeun jeung aksara suara naon wae. Panglayar, panyecek, pangwisad. Jadi aksara suara anu bisa dihijikeun, aksara suara yang bisa menggunakan rarangkeun itu adalah rarangkeun panglayar, panyecek, pangwisad. Itu. Terus tanda baca atau punktuasi anu digunakan sarua jeung aksara laten. Tama tadi atas didugikeun nya. Jadi khusus kanggo aksara suara anu bisa digunakan teh nyata rarangkeun ieu tilu. Saterasna rarangkeun luhureun aksara panghulu. Nah, urang contohannya ayeuna nulis anu ngagunakeun rarangkeun luhureun aksara atanapi panghulu. Cobi ayeuna tiasa bari latihannya bari tiasa di mute panginten di unmute supados tiasa bari rada napol gitu nya. Upami huruf K, simkuring nyerat huruf K nganggo panghulu jadi naon tah? Ki. Larasnya jadi ki. Upami ba terus di panghulu jadi bi. Upami ca
Kayak penghulu jadi Ci. bici. Kan? Lamun tanpa panghulu mah jadi Baca. Mabaca. Aksara dasarna. Nah, deui nya pamapat. Ya mun pamepet jadi naon tah? Ke. Tulis ke. Tahan dina. Kebece. Ditahan. Kebece. Tahan dina naon gitu nya. Dina beuheung naon atulah. Pokona ke. Gitu tanggap dina. Bahasa Indonesia na tanggap naon atunya. Leher apalah itu. Terus lakukan. Oh iya, ca. Jadi lawan cenah. Kebece. Sanes kebece, tapi kebaca. Sanes kebece. Kebece. Paneleung tah, ieu mah sok mangga pak eureuleu nya. Kebece. Tah, kan paneleung jadi di paneleung jadi sok lah cerap. Jadi lamun nulis cece butuh huruf naon wae, butuh aksara naon wae. Paneleung gampil kan? Paneleung. Sangat mudah. Naon? Apalkeun wangunna. Apalkeun anu susah. Tanya. Sareng macana. Panglayar. Nah, ieu panglayar ya. Ka di panglayar. Kar. Ba di panglayar. Ca di panglayar. Car. Karbarcar. Terusnya insyaallah. Nah, gampil pisan. Nah, ulah nyebat hese. Pokona lamun cik urang gampil bakal gampil. Amin. Panyecek. Nah, ingat panyeceknya naon cenah nambihan suara ka di panyecek. Kang. Di panyecek. Bang. Ca di panyecek. Cang. Kang Cang. Lamun nulis cang berarti butuh naon tah? Aksara naon? Ca panyecek. Tuan gampil kan? Lamun nulis bacang kumaha? Ca panyecek. Cincang. Ca panyecek. Tuh cincang keleng kumaha cenah tuh. Gampil lah. Lanjeng deui ayeuna karena rarangkeun handapkeun aksara panyuku. Nah, tadi panyuku ingat suku. Ngarobah suara aja di ku. Ka di panyuku jadi ku. Jadi ba di panyuku jadi cu. Ca di panyuku jadi cu. Kubucu. Lamun nulis babu ya ieu. Panyuku. Lamun nulis lucu kumaha? Lucu. Ca panyuku. Panyiku. Ah, lamun ka di panyiku. Di panyiku. Ca di panyiku. Terusnya panyakra. Nah, ka di panyakra. Ba di panyakra. Ca di panyakra. Terus lajeng deui nya. Gampil dah konsep nama. Rarangkeun gigireun aksara. Pamingkal nambih ye di tengah. Ka ditambih pamingkal. Ba pamingkal. Pamingkal. Panglisan ya nambihan ha. Pokoknya salagi masing bisa ngagunakeun rarangkeun, gunakeun rarangkeun gitunya. Aya huruf H tadi kan, tapi tetiasa H dipaehan gitu. Tapi gunakeun ieu panglisan. Kita teh kedah atau tapi buat tiasa milih teh. Kedah nganggo rarangkeun. Kan upami H dipaehan teu kaci. Margi upami H dipaehan mah atas aya panglisan gitu. Ka. Ba.
Bah. Bah. Tah. Nah, ayeuna upami hoyong nulis abah kumaha rah? Butuh aksara naon? Tadi aya aksara wianjana tanapi aksara vokal a tambih ba tambih papisan. Suara. Aksara suara. Panolong. A di panolong. Ba di panolong. Ca di panolong. Lamun hayang nulis kebo kumaha? Kak. Ba panolong. Pepet itu nya. Pepet. Hungkul. Teu aya u teu aya Beres netral ya. Paneleng. Nah, ya paneleng sareng panolong teh si kembar tapi beda. Naon cing anu ngabedakeunna? Coba tinggal. Ka sisi ieu nanya. Posisi nulisna. Ka jadi paneleng jadi ke. Coba tinggal antawis ko sareng ke. Ka ka di panolong jadi ko ieu posisina ka dia di payuneun aksara satos aksara. Tapi si ieu tah garisna yang hareup aksara. Garis tengahna yang hareup ka aksara. Sami ieu ge. Bedana ieu mah di kiri. Atau kiwa tengennya kiri kanan. Bedanya adalah kanan dan kiri. Ini kiri tapi tetap menghadap. Penonggongannya. Ba di paneleng. B. Ca di paneleng. C. Lamun hoyong nulis embe. Kumaha tah? Ma ngangge pamae. Ma pamae ya. Ba paneleng. Ba paneleng. Embe sanes embe ya, sanes embe tapi embe. Embe. Ras ayeuna pamae. Nah, ieu pamae gaduh peran a na leungit. Di kumaha tah? Pokoknya teh aya a-nya. Ya. Mana leungit teh si a-na teh dua ka mana leungit. Terus ajeng deui. Kalihan dina wangun kecap ayeuna. Coba lamun nulis kaki butuh aksara naon tah? Penghulu. Kaki. Ampil pisannya. Ampil ya Mas. Aku. Ya. Panyuku. Kakang. Panyecek. Ras bingbang. Penghulu panyecek. Panyecek. Terus palinter atau tuh. Kianya tiasa dua. Bang mohon. Bing. Biasa dua. Bang. Tiasa tilu oge. Mungkin orang tinggal anu contoh tilunya. Bing bang. Ras. Ya. Ya rata-rata siswa di sekolah anu lepat ya nulis planet. Cobi planet butuh naon ya? Butuh aksara naon? Panyu. Na paneleng ta pamae. Pak panyiku na paneleng tak pamae. Rata-rata pak na sok dipaehan, tekenging dipaehannya. Pak lanet tekedah gitu, tekedah planet, tapi atas aya planet langsung plak. Kayak yang nulis plak, tekedah pak dipaehan pak, tapi planet. Terus, Mahmud. Aya nu nyebat hak pamae cenah. Aya tadinya ma tekedah hak dipaehan tapi atos aya pamisan. Mahmud. Nah, ieu B-na dibeureumman ngahaja cirina ieu teh kudu dipaehan dari dina aksara Sunda mah sanes ieu teh da.
Ya. Mohon. Nah, iya, Mahmud. Syarif. Sa pamingka. Anggo pamingkal. Pamingka. Ra panghulu fa pamai. Tuh, itunya Syarif. Kapungkur mah aya aksara sya sareng ka. Nah, eta tos teu dianggo deui margi. Kapungkur mah kan sya sareng ka teh kadang aya nu nganggo pamingkal, aya nu nganggo sya gitu. Aya nu nganggo pamai, aya nu nganggo ka. Nya ayeuna mah atos we maksimalkeun di larangkeun. Jantan upami yang nulis Syarif, Syarifuddin, Syafaat, apapun itu, mangga tiasa ngagunakeun sya pamingkal. Kamar. Malaya. Upami ka ma ra dipaehan wios teu. Kenging. Margi kedah Tung saya nama ieu maksimalkan dina rarangkeun. Simpring. Sa panghulu ma pamai pa panyakra panyacek Iya sabaraha rangkeun tah. Pilu. Jadi simpelnya upami dina Latin mah sabaraha aksara tah. Ieu mah maksud kieu gitunya. Jadi kecap pring suku kata pring biasa sakieu. Bobokol. Panolong. Itulah namanya. Toke. Paneleng. Nah, ya emas ya, Mas. Emas. Tadi yang Sa pamai. Ada ulah ulah sanes pamai. Sanes wilujeng, tapi wilujeng. Wilujeng. Sanes wilujeng. Wilujeng kakak. Emas. Nah, terus wara. Wa paneleung. Ra paneleung. Wareg. Ra paneleung ga pamai. Wilujeng. Wa panghulu la panghulu ja pamepet panyecek. Sadenya sanes wilujeng, Pamepet pamepet ya mah. Putri. Panyuku panyakra panghulu. Nah, ya tilu ya. Tuh. Simpel pisan. Putra. Panyuku panyakra. Arman. Panglayar ma na pamai. Panglayar. Ma na pamai. Anggang. Panyecek ga panyecek. Nah, itu ya. Simple pisan. Ahmad. Lu sama Abdi atau tuh, langsung ya. Panglisad ma da pamai. Ahmad. Latihan nulis angka. Ya 2020. Gampil lahnya ya sama. Nah, dina angka biasanya upami angka nama degman diri sapartos kieu 2020 we unggul. Wios teu nganggo garis lempeng ieu ge, itunya soalna teu aya aksara nu sanesna. Wios teu nganggo garis ieu ge. Tapi sok aya nu nganggo nya teu naon. Terus ieu tuh nganggo garis upami madegman diri sapartos kieu jika tidak ada kata dalam aksara apa wianjana ngalegeuna tidak apa-apa. Polos. Nah, kecuali pamikir tanggal 20 Juni. Nah, tanggal 20-na di pageran. Ngarah bisa ngabedakeun jeung aksara-aksara ieu. Latihan yuk aya nama. Latihan. Yang ngaros heula teh. Mangga.
Upami aya apostrofi misalnya nikmat aya apostrofi di luhur eta ngangge tanda baca tetapi kumaha? Biasa mohon nganggo tanda baca janten tanda baca nama disamikeun sareng tanda baca ieu Kang. Huruf Latin nikmat janten tesawios ngangge tanya. Oke. Sawios Mohon. Terus anu kadua upami aya konsonan double. Mohon. Tetapi misalnya nami abdi hari HARRY. Ternyata nyeratna hari. Janten kumaha tadi silabis janten kumaha urang ngucapkeun gitu. Oh, gitunya janten upami nyeratna panjang oge misalnya kumaha diaosna jantennya upami hari tanpa sareng ra. Upami mohon hari cekap ha ra panghulu. Salaresna ieu nikmat oge teu sawios nganggo ieu teu sawios oge henteu gitunya. Tapi da bakal dibaca nikmat. Tapi mangga upami nganggo ieu gitu naon. Mohon hatur nuhun. Aya sami-sami. Aya nu namina nu bade di serat sesarengan teu? Nami saha cobi? Ikhwan. Ada Salahuddin. Salahuddin. Oh, mangga Salahuddin heula nya. Coba. Salahuddin teh. Salahuddin. Oh, mohon Salahuddin. Iya. Sok ayeuna hayu periogi huruf naon? Panolong. Sa panolong. La paneleng. Ha panyuku. Ha panghulu. Na pamae. Gitu. Upami double D berarti tidak pamahe. Kedah lah. Oh, kan Salahuddin gitu kan? Atas we Salahuddin. Singkatnya ngaragampi. Aya deui. Tadi tak ikhwan tah. Ikhwan. Oke. Ikhwan. Atos we ikhwan. Ikhwan iya. Panguisan. Sorry. Wa na pamae. Nah, gitu. Andai. Teteh abdi teh. Saha jenenganna? Abdi teh ujung nami panjang abdi teh Mulyawati nya teh sakapeung bingung nah eta teh abdi teh mul maehan la nyanten la anu ditambihan pamaeh atanapi LY nganggo naon namina teh anu tadi teh sanes banyak tra pamingkal nganggo pamingkal gitu teh tah saena kumaha abdi teh biasana sok maehan wae la kitu pamisalami ieu teh mohon Mulyawati orang dirucat we pangintennya dirucat. Mu tiasa lia kan ya mulia. Wati. Mulyawati. Langkung efektif gitu rupinanya tehnya. Laras. Nah, upami anu sanes mah upami anu sanes eta mah kan gitunya mu itu kan ya. Tempongnya tuh. Mohon leres. Jantan Mulyawati. Mohon hatur nuhun. Maksudna. Deui. Teh. Mangga. Upami Setiawan kumaha teh? Setiawan gitu. Gitu kan dirucatna jantan upami hoyong gampil nulis nama dirucatnya dipisahkan engangna suku katanya wan ayeuna orang tulis di naksasunana butuh naon wae Sa pamepet tak panghulu a wa na pamae Tekenging nganggo aksaraya Setiawan gitu kumaha dikecapna kan Setiawan atau Setia
Iya atau Ari latena kumaha latena? Saya. Iya. Setia. Gitu. Setia tadi. Iya, Setiawan. Tah, ayeuna mending ditulis masing-masingnya kami di dieu mah kan kabantosan kuno tos maher. Coba nama dimanfaatkeun eta si kertas sareng naon eta teh? Sareng pulpena mangga nulis nami sewang-sewangan. Engge tiasa di foto ditingalikeun. Punten bade naros deui. Pami diserat tangan, pampan bergarisnya. Eta teh semua sadayana huruf latnya di atas garis, atau napi aya nu di bawah garis. Terus urutan nyeratna aya aturanna teh, misalnya bade nyerat misalnya atau napi ka nu mana heula atau napi serat teh ruas anu mana heula gitu, atau napi bebas. Mohon cobi urang langsung we ditulis. Kami ditulis dina garis dasarosna mah tanpa garis aya garis oge sami-sami wae nya. Nah, enten posisina teh sakieu. Enten huruf ieuna sareng tanda baca atau napira rangken ulah sami ageungna. Nah, sakieu posisina teh. Kira-kira sakitu. Enten upami upami ipis kandalna naman teu ngaruh. Nah upami contohna ieu garis misal anu dina ente-nya anu dina na ieu teh. Garis ieu cek apa diambaikeun sakedik kitu nya. Upami ieu patokan garis tungtung garis ha ieu ta ieu cek apa ieu di hampir kaluar ti garis sakedik gitu. Eta mah da kumaha sendi anu nyerat. Nu penting antara aksara utama sareng rarangken teu langkung ageung rarangken. 2 menitnya, cobi. Yuk balik itu Pak Ibu. Mangga. Upami orang ngagunkeun rangkean kan upami nu dihanap sadayana. Teh nu ditulis nu mimiti teh nu mana misalnya krung. Sarang kan sami dihandap. Tah eta ditulis nu mimitina nu mana. Oh, siap. Kurang langsung contohan we nya, hareuh teu bingung. Tadi prungnya pra nah itu ngahiji sarus namanya kedah di setting heula panyakra pra dasarna pra pamihoyong janten pru nganggo panyuku. Tapi yuk ngahiji bagus. Dina komputer mah ngahijinya can di setting kalau ibu nganggo komputer laptop mah jadi tadi posisinya rada handapkeun sakedik si panyakra ieu. Ieu posisi panyukuna luhureun si panyakra. Dasarna pa jadi pra terus di panghulu jadi pru. Terus eng kan? Tuh, gitu. Rung. Aya nu atos? Abdi teh. Sip, saha namina Ade Solehudin nya. Asa atos Solehudin mah tadinya. Cobi. Dikintun ka mana aja fotona atau napi tiasa share screen? Oh, ribet oge nya. Di sakarep. Dan Anda cobi grup WhatsApp-na dibuka ya. Oh, mohon teh. Supados tiasa dikintun. Sok ayeuna ulah dibekem grupna. Sedap. Mangga atau tiasa?
Adrian. Coba simpulkan share screen-nya sudah tinggal. Ketinggal? Adrian. Coba aya anu bade menilai atau napi nyarungsum atau ada yang ingin berkomentar, silahkan. Adrian. Kedah nangangge panyakranya. Beres. Ya. Coba ini orang diserat cobian di dinya. Ras? Da panyakra. Panyakra terus? Penghulu. Penghulu terus? A. Terus? Na pamai. Semangat Kang Adrian, sakedik deui. Pasti biasa. Janten kieunya revisina sakedik. Nah, Adrian. Pembingung mah di kieu tah dirucat teh naon atuh bahasa Indonesia teh nya? Dieja gitu dipenggal. Gitu, coba deui kurang ditoong. Wah, sebenarnya mana heula ya. Tah, atuh urang tinggal WA-na we nya ngarah teu bulak-balik mah. Yenon Lina Suryani, simkuring dengdek macana yuk. Suryani, laras teu? Laras. Sip. Mantap. Lina Suryani atas laras. Iya ta, Ihwan. Tadi atasnya laras Kang Ihwan. Terus, iya non iya Ade Solehudin. Atas laras? Atas. Sip. Iya tah, Kang Iwan. Laras? Kang Iwan atas laras Kang Iwan cobi. Oh, untuk bari muka WA-nya. Mohon sakedap urang di share screen we ngaragampil. Nah, iya Kang Iwan. Nah, ya laras. Na dipaehan. Terus. Nah, ieu sok kantenan ngalatih macanya. Ayo dengdek ya. Mana nu para dieuna? Lah pokoknya mah kitu we dengdek sesahnya. Pami balik deui ka nyahoan chatna sareng saha. Cobi, ieu nah. Anita. Laras teu? Ras Nula Li. Maksudna Nur Laili sanes. Nur Laili pengisnya. Riyadi. Kirang naon? Anu abdi mau di Langkungan ih. Oh, di Langkung. Naon cenah? Saha namina? Hari. Sanes di Langkung panginten acan. Tuh, dari papa itu. Kapendak. Tah ieu ieu. Tah, ieu manginten Kang. Cobi. Kak, kedatangan ke panglayarnya. Cobi rada dengdek bari dengdek. Nur, laras Nurna nama, tapi kirang tepat. Nyerat Nur kedahna kumaha? Panglayar. Panglayar. Nah, ras panglayar. Tuh, Nur. Upami ra dipaehan nya dibacana Nur sami tapi lepat
atau pikiran tepat. Margi aya pananda sora. Lajeng Nur Iman matos larus. Nah ya. Coba dibaca. Hayu dibaca. Ya non ya. Raffi. Barse Raffi. Ya. Fi. Ya. Raffi. Barsetriawan. Ya. Raffi Akbar. Raffi Akbar. Raffi Ak. Ya ba. Mangge. Pang layar. Jadi diajahnya sepadas langkung ingat anak aksara ya. Sa di Pepet. Pamepet. Jadi Se sanes se tapi se ya. Ta di Panghulu. Jadi se terus A ya. Wa Ya. Na Ya. Pamae. Jantan Raffi Akbar Setiawan. Gampilnya tuh terus biasa maca. Nenden Sekar Arum. Nenden apa nenden? Tuh benten harus. Nenden Nenden Sih nama. Nah, mananya? Pamepetnya. Paneleng. Upami Eta mah aksara tapi upami ieu mah huruf vokal. Ini adalah huruf vokal. Jadi ini bukan tanda baca atau rangkaian. Oh, jadi gak bisa di situ ya. Kurang langsung diserat idenya Nenden Sekar Arum. Juga langsung. Terus nen. Terus Da Pamae. Ya nen den. Jantan upami tadi dibacana nenden. Kitu oge sanes nganggo rangkeannya nganggo eta mah nenden. Jantan nang katahan itunya nenden. Sekar. Nah, ieu kirang naon cobi? Pamepet. Pamepet. Ieu mah dibacana naon? Sakar. Sakar. Arum. Laras. Tampilnya revisi sakedik. Lahyang. Wih, mantep. Laras. Laras tak? Iya. Laras. Lanjutkan. Coba tinggal di larasnya. Ira, Yeha. Pamingka. Ya? Pamingka. Panyaceprah. Ya. Tampillah. Lajeng. Inon, coba dibaca. Lisna. Wah. Nida. Wah Nida. Wah Nida. Lisna. Wah Nida. Revisi sakedik. Panon ieu teh pangwisadna turunkeun ka handap sakedik. Nah, di dieu nya. Nah, di dia posisi set. Garisnya. Dah seperti itu saya. Iya kan dia sakedik. Oke, iya non yuk. Masruroh. Terus Febrianti. Iya, Febrianti atau nabi Febrianti. Berarti revisina sakediknya iya tak? Anggap panel yang dia. Febrianti. Bapaknya Kra. Nah, terus penyakranya. Cobain orang praktekkan dirinya Febrianti. Terus Panghulu. Febri. Panghulu. Terus. Anti.
Pamae. Panghulu. Febri. Ba di Panyaka bra, di Panghulu bri. Febrian. Ajeng. Nah, iya, deng dek deh wayahna. Cobi. Naufal. Terus, kita naon hurufnya ya? Mufati. Nu kagungan jenenganna saha aya Kang panjangna naon? Naufal. Maksudna Naufal naon? Naufal Mufatih teh. Oke. Berarti laras teh. Kirang. Beres. Kirang naon? Mufatih terus baru. Beres. Alna naon? Mupati Aldebaran. Lajengnya eta Alna leres emang nabina Al anu pikumaha? Nuhun teh. Oke, lajeng. Kurnia. Sari. Tuh, sekaligus maca, sekaligus nulisnya langsung bisa. Ras. Heru. Ada dibalik. Tepat. Heru. Christian. Toro. Cobi laras teh. Heru. Tiang Toro. Laras teh. Cobi. Laras teh. Heru. Ka di Panyakra jadi kra, di Panghulu jadi kri, sa di Paehan jadi kris, a di Panghulu jadi kristi, a nak di Paehan Kristian, tak di Panolong o to Kristian to, tak di Panolong ro Kristian to. Jadi oke. Wow, you know dia Yuli Sundari. Iya. Teh Yuli margi ayayan, iya Teh Yuli ayayan nya. Nah, tiasa Teh Yuli we wungkul. Sunadari, iya Sunadari. Kirang naon? Pamai. Ya, jantan di dia Teh Yuli nganggo pamai truk gitunya di Paehan. Lajang. Nah, iya tah. Cenah dibacana. Yuk eja bareng-bareng. Bagus. Ga di Panghulu. Sa di Paehan. Di Panyuku jantan. Bagus. Nah, sa di Pamingka. Jantan Kya. Ma di Paehan. Syam. Sa di Panyuku jadi Rahmatullah. Oke, Pangkisad. Di Panyuku. Matu. La di Panolong. Pangwisad. Rahmatullah. Nah, ya revisi sakedik si pangwisadna gigireun panolong. Enten ulah luhureun kan posisinya sajajarnya sadarajat. Enten gigirna. Lajeng. Cebieun Adrian. Gampilnya Adrian. Ada Panyakra, Panghulu, Di, na pamai Adrian. Lajeng. Tuh, ya mah gampilnya. Akbar. Panglayar.
Saya leres panglayar ulah rak paihannya. Lajeng tuh. Nah, iya. Epul. Epul atau napi Arul. epul? Jantan Arul. Ya, ya. Epul apa epul? Tapi mah jantan Arul teh. Dia mah jantan Arulnya ari Latina. Sanesva. Ari yeuna Arul. Arul. Epulnya epul apa pul? Epul. Berarti Fa la pamai. Lanjut. Ya. Nah, ya masih nganggo aksara sya. Ya, namanya aya sya, aya ka. Nah, itu atau lupakan, anggap we mantannya sya sareng ka melupakan. Ayeuna move on mungkin teh. Move on ini mah. Nah, ayeuna mah urang anu anyar masa depan. Sa. Tuh. Pamingkal. Janten ayeuna mah tos berlaku sih huruf naon tadi? Sya. Iya. Janten kitunya syal sya. Syal sya. Nah, terus nganggo sa. La heula teh. Oh iya benernya syal sya. Syal sya. La pamai. La pamai. Kurang wihan dewe. Sa pamingkal la pamai sa. Syal sya naon tadi teh? Aprilia. Cobi yang atas laras acan. Paranto. Tapi itu panjang. Pak panyakra di panghulu Apri. La panghulu li Aprili. Lajeng rahmat sapaat. Nah, itu nak pangwisadna teh. Pangwisadna ieu tekenging di luhurnya tapi digigir handap. Rahmat safaat terus. Jadi si pangwisatna sajajar sareng pamai. Lajeng anak Raina siar. Nah. Terus ya. Raina. Terus. Raina. Lanjut. Terus. Nadia. Coba baca. Ridho. Di panghulu dan penolong Ridho. Pak panyakra Pratama. Ayo leres tuh. Kiting leres. Dina Sulastri. Naon anu kirang? Panyakra. Panyakra. Orang seratnya sulas. Nah, gitu ya. Sulas panyakra sulastra terus panghulu. Jadi sulas. Lanjut. Iya. Rika. Terus? Rika Yustika. Tika. Leres? Yustika. Leres ya? Leres. Lajeng. Nah, iya Zawad. Nah, iya. Oke, nuhun Kang Zawad. Iya, untung ingatnya. Aya Kang Zawad dong ngemutan. Iya ja. Nah, iya ja jadul ya masa lalu oge kedah di move on kan. Move up nya aina gentos jana sanes kitu. Ja anu leres teh sapertos kieu. Janten si topina ada kapalih tangan kanan ke kanan. Posisi topi ininya kanan bukan ke kiri. Sapertos da. Mohon sapertos da tapi aya ieu na aya nah garis ieu. Garis. Ada garis lurus ini nah. Oke, Kang Zawad hatur nuhun. Nah, ya Zawad. Ya double W nya. Biasa Zawad we wungkul. Oke, jadi diabaikan wae kami nu double-nya teh. Mohon. Kan silabis teh. Lajeng, you know ya. Anwar. Hidayat. Sip. Kumaha teh nanda waktu saya kene bade dilajeng atau nepi kumaha ya atos tabu salapan.
salapan. Terus ngangkung setengah jam teteh. Mohon Mangga. tos langkung setengah jam. Aduh hawa tos ieu ke. Mangga. Cekaplah nya latihannya engke tiasa ngobrol ngawangkong direvisi di grup WhatsApp eta contoh-contohna. Nuhun. Ayeuna mah bilih aya nu bade didugikeun gitu ngobrol santai teh ya tadi saur teh nada mah ngawangkong cenah nya urang ngawangkong pengalaman babagi pengalaman salami diajar aksara Sunda teh kumaha nah otodidak nah mendak ti guru bahasa Sunda pamikarosan simkuring mah da henteu diajarkeun ku guru bahasa Sunda otodidak mangga 5 menit we pangitunnya Mun di watesanan wae nya teteh. Mangga anu bade ngadugikeun tiasa diklik simbol raise hand-na. Jadinya ya antun dah aya Kang Muhammad Ikhwan. Mangga Kang Muhammad Ikhwan dibuka heula mic-na. Halo. Mohon aya Kang Ikhwan mangga. Pangkeun nami abdi Ipan Sundang mung ayeuna kuliah di UPI. Putus-putus ya upami abdi mah. Sami. Cobian deui Kang mangga. Sampurasun sadayana anak pangkeun nami Ikhwan di Sumedang. Mung ayeuna nuju kuliah di jurusan bahasa Jepang. Abdi kantos diajar aksara Sunda teh waktu SD sareng guru bahasa Sunda mung karesan kenging oge lara di Sumedang lomba aksara Sunda baca sareng tulis aksara Sunda. Alhamdulillah. Langsungna Kang Iwan pangitan atos ieu nya atos maher tiasa nunggun anu teu acan tiasa Kang Iwan. Mangga aya deui anu kantos ngayakeun kagiatan atanapi diajar aksara Sunda panginten atanapi gaduh ide ya kolaborasi kapayun teh apa nih kolaborasi ke depannya gitu. Mangga aya deui di raise hand tak. Margi saatos kegiatan rese simkuring miharap henteu parem di dia gitu nya henteu pungkas henteu putus di dia tapi kita bisa berkolaborasi dan berbagai hal gitu, terutama bahasa dan aksara Sunda. Juga bahasa daerah lainnya. Mangga Kang Hari Nuriman. Mangga Kang Hari. Atur nuhun, abdi mah bade naros ieu abdi teh diajar bahasa Sunda. Abdi kagungan murang kali ge sadayana teu tiasaan bahasa Sunda jeung teh isin bade ngajar teh jenengan abdi kan diajar heula kitu nya. Nah, abdi mah bade naroskeun ayeuna ieu abdi diajar nyerat Sunda, aya teu buku anu misalnya buku bacaan dongeng budak tapi nu huruf Sunda sadayana gitu aya teu? Aya Kang, aya. Atos aya abdi tiasa ngagalih di mana nya? Salasna anu ieu mah teu acan diperjualbelikeun saterang abdi mah. Nanging aya sababaraha hiji di simkuring kayak upami pirogi mangga tiasa dikintun Kang. Sip, alhamdulillah hatur nuhun. Langsung. Atanapi Kang aya posterna oge mangga tiasa. Posterna nya mohon siap. Aya deui. Tetehna aya tadi atas akang-akang ayeuna tetehna aya. Mohon mangga. Atanapi simpur ngabdi pisan. Hayang ngayakeun, abdi mah hayang ngayakeun acara sapertos kieu, hayu urang kolaborasi bingah pisan. Misal anu di Banten. Hayu ngayakeun khusus ieu mah warga Banten misal. Warga Sumedang, warga mana? Kuningan, Ciamis hayu. Derkeun pokona mah. Aya deui mangga. Upami teu aya cekap panginten teh nanda tapi sata acana simkuring bahasa wewengkon teh cenah saur Kang. Nah, iya juru kuncinya tuh Kang Yan mangga. Nah, sata acan dipungkas teh nanda panginten tadi aya sababaraha pamilon anu aktifnya atos dicatat teh nanda simkuring bakal masihan hadiah sapertos kieu ya. Katingal? Tuh. Ya tiasa maca teh naon? Cahyadi. Nah, simkuring bakal ngadamel sapertos kieu nya kanggo door prize. Aya sabaraha urang teh nanda anu dicatat engke bakal kenging oge poster sapertos kieu nya.
Nah aja aku simkuring tadi beja-beja di awal margi yang kurang itu. Terus dicatatnya teh Nanda ya. Nah, terus dia bisa dicek saha nu aktif. Aduh, hatur nuhun pisan kitu wae pangitan simkuring disanggakeun deui ka teh Nanda. Ulah hilap presensi. Mohon. Anu henteu acan ngisian presensi mangga di atau saya di grup mangga di kantun diklik wae linkna. Hatur nuhun ka Teh Hayati anu parantos ngadugikeun saucap saulas ngeunaan aksara Sunda oge tadi urang atau sasarengan kitunya praktek sareng naon namina teh nyerat nami-nami aksara Sunda terus aya oge sharing gitunya janteuna teh anu henteu acan leres dilereskeun gitu saling ngalereskeun gitu. Tah geuning urang teh atos aya di panungtung acara sanes henteu sono sareng sanes alim lami-lami mung ieu teh kawatesanan ku waktos. Ieu ge atos langkung 40 menit nya lami pisan gitu. Ku kituna ku simkuring ditutup wae kegiatan dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadaya pamilon, pangjejer oge ka media partner anu parantos nyukseskeun ieu acara. Urang pungkas wae ku ngadoa nurutkeun agama sareng kepercayaan sewang-sewangan, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse pamungkas nada dihabunten tina cariosan atanapi paripolah anu kirang merenah. Hatur nuhun kana haturana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarusan anu di channel room biasa jadi bahan diskusi dina WA. Nuhun. Widili. Nuhun Teteh Sadaya. Sampai-sampai ya. Nuhun.